kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Di antara istilah anu sok disebut ku para ulama ahli makrifat aya istilah wusul ilallah, nyaeta nepi ka Gusti Allah. Ari nu disebut wusul ilallah eta kaasup kana sabagean tina bab hakikat. Ari hakikat cindekna lain dina otak, lain dina biwir, lain dina anggota badan, tapi dina batin. Hartina mun aya ulama nu nyaritakeun ngeunaan perkara wusul ilallah eta teh hartina keur nyaritakeun urusan batin atawa urusan hakikat, lain urusan jawareh, lain urusan syariat. Kusabab kitu omat ujang ulah salah tafsir. Hartina ulah ditafsirkeun perkara hakikat ku syariat. Sabab loba perkara hakikat anu nginjem bahasa syariat. Jadi ulah pabelit. Contohnya seperti istilah wusul atau nepi. Ari nepi nu dimaksud ku eta istilah lain nepi dina makna syariat seperti nepi na ujang ka aden. Ari nepi dina makna syariat mah seperti nepi na ujang ka aden nyaeta patepung lawungna paamprok jonghokna jasad jeung jasad, nyaeta jasad ujang jeung jasad aden. Sedengkeun ari nu dimaksud ku para ulama ahli makrifat ku istilah wusul mah lain urusan jasad tapi urusan batin seperti hate jeung rasa batin. Artina di mana ngadenge istilah wusul ilallah tong dibayangkeun sosok ujang panggih jeung sosok Allah. Sabab geus puguh aridat Gusti Allah mah laisa kamislihi syai'un, teu bisa disebut sosokna, teu bisa disebut wujudna, teu bisa disebut bungkeleupna. Anu bisa disebut sosokna wujudna bungkeleupna mah makhlukna. Hartina mun ujang menyangka atawa membayangkan sosok Gusti Allah mangka ujang teh geus nyarupakeun dat Allah jeung makhlukna. Ari nyarupakeun dat Allah jeung makhlukna teh kumaha hukumna? Kusabab itu ulah wakana nyakeun urusan hakikat mun ilmu makrifat jeung tauhid ujang can beres. Sabab loba jama anu salah kaprah, anu salah paham jeung mausrik. Naon akibatina naon? Akibat tina mempelajari hakikat tina buku tanpa guru jeung tanpa dasar tauhid jeung makrifat bil ilmi gitu. Jadi ayeuna mun ujang hayang paham kana naon nu dimaksud ku istilah wusul mimitina tina ilmu. Tina ilmu kadituna bisa usul secara ilmu disebut usul bil ilmi. Ari usul bil ilmi teh contona tahqiqul ilmi biwujudihi wahdah.
nyaeta nganyatakeun dina hate ku ilmu pengetahuan atawa ku kanyaho anu hak la wujuda fi haqiqati illallah yen saestuna teu aya nu wujud salian ti Gusti Allah. Ta eta teh ceuk ilmu atawa ceuk kanyaho anu hak dina bab hakikat. Jadi hakikat nama teu aya nu wujud angin Gusti Allah. Nyaeta anu dumasar kana katerangan-katerangan hukum ti Gusti Allah anu diwahyukeun ka para nabi tuluy diwariskeun ka para ulama tuluy ku para ulama diajarkeun ka nu ngaraji. Eta ceuk ilmu. Tuluy lamun eta ilmu nyerep kana hate tuluy timbul rasa anu nyata anu salulu jeung eta ilmu sehingga karasa nyatana dina rasa batin jeung ebreh nyatana dina pandangan hate eta teh disebut tahqiqul ilmi. Lamun ujang geus nepi kana tahqiqul ilmi mangka ujang teh disebut jalma anu usul ka Gusti Allah nyaeta usulna usul bil ilmi. Lamun hayang usul ka Gusti Allah kadinya jalana tidinya mimitina. Jadi ari jalma disebut usul ka Allah secara ilmu nyaeta jalma anu geus bisa ngaleungit, nyaeta ngaleungitkeun pandangan hatena ka dirina sorangan. Hartina hatena geus teu mandang ka dirina komo mandang ka batur, sabab pandangan hatena geus terpana ku ebrehna wujud hakikat. Yen hakikat nama satiap nu mawujud eta teh wujudullah nyaeta wujud tina kamahaanana Gusti Allah. Satiap nu endah eta jadi bukti nyata tina maha endahna Gusti Allah. Satiap nu gagah eta jadi bukti nyata tina maha gagahna Gusti Allah. Jeung saterusna sehingga setiap ningali nu endah, setiap tanggih jeung nu endah, nu karasa ku rasa batin ujang, nu katingali ku pandangan hate ujang mah ka maha endahanana Gusti Allah. Setiap ningali nu agung, nu karasa ka maha agunganana Gusti Allah. Nu ebrah dina pandangan hate keagunganana Gusti Allah jeung saterusna. Jadi ari zaman usul secara ilmu mah setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap poe eueuh nu tajali dina rasa batina dina pandangan hatena kecuali Gusti Allah. Kadang nu tajali ka jalalanana, kadang ka jamalanana, kadang ka jabaranana, kadang ka koharanana, kadang ka rohmananana, ka rohimanana jeung sajabana. Jadi dina rasa batin jeung pandangan hate jalma anu geus husul ka Gusti Allah mah makhluk teh hakikatna mah eueuh. Hartina geus teu ningali gambaran makhluk, geus teu ningali makhluk. Eta dina permulaanana nyaeta dina permulaan usul ka Gusti Allah nyaeta usul bil ilmi. Tuluy ayeuna mun ujang rek menuju ka dinya langkah pertamana kudu bisa ngaleungitkeun pandangan hate ujang ka diri ujang sorangan. Prak-prakanana dina saban-saban migawe amal ibadah boh nu mahdoh boh nu goyer mahdoh saperti salat, wirid, ngadares Quran, puasa jeung sajabana.
Kahiji eta ibadah tong dipandang ku pandangan hate ujang sebagai persembahan ti ujang ka Gusti Allah. Sabab lamun hate ujang mandang eta amal ibadah sebagai persembahan ti ujang ka Gusti Allah, ngandung harti hate ujang teh mandang keneh kana amal jeung mandang keneh kana diri. Memandang kana amal kadituna ujang berpotensi ngandalkeun kana amal. Mengandalkeun kana amal kadituna bakal ruksak makrifatna, bakal ruksak tauhidna jeung tawakalna ka Gusti Allah. Cirina ujang ngandalkeun kana amal sabagian di antarana nyaeta berkurangna pangharapan ujang ka Gusti Allah nalika terjadi kasalahan. Kadituna ujang bakal jadi jalma anu kupur ka Gusti Allah. Bukti kekupuranana ka Gusti Allah di antarana nyaeta teu mensyukuri kana amal-amal ibadah anu geus terjadi anu loba jumlahna. Sabab pandangan ujang katutup ku terjadina eta kasalahan. Contoh misalnya dina hiji poe terjadi hiji kasalahan, teu ku terjadina eta kasalahan ujang jadi berputus asa, berputus harapan tina rahmat karidhoanana Gusti Allah. Anu kadituna ujang jadi lungse, jadi teu purun, teu husu kana ibadah. Padahal dina poe eta teh ujang teh geus migawe 10 amal soleh. Tapi naha anu tembong dina hate, dina rasa jeung dina pikiran ujang kasalahan anu hiji lain amal soleh anu 10. Ayeuna coba pikiran ku ujang, hiji amal salah jeung 10 amal soleh loba mana? Loba keneh amal solehna daripada amal salahna ujang teh dina poe eta teh heueuh. Hartina lamun kitu mah ujang teh leuwih pantes bunga jeung leuwih pantes bersyukur daripada sedih, daripada berputus asa, daripada gelisah galau merana. Daku sabab kitu ujang sing waspada. Ulah hayeuh wae nginget-nginget jeung ngagede-gedekeun kasalahan. Di mana terjadi kasalahan langsung tobatan. Sanggeusna ditobatan ujang kudu yakin yen eta kasalahan teh dihampura ku Gusti Allah. Tuluy sanggeusna kitu ujang teh maju deui kana amal soleh anu acan dipigawe. Itu jadi ulah eling terus karena kasalahan. Jadi ujang jadi bersyukur, padahal Gusti Allah geus maparinkeun 10 amal soleh ka ujang. Eta teh nikmat karunia anu gede ti Gusti Allah ka ujang. Tapi naha ujang teu ngarasa bungah jeung teu bersyukur kana terjadina eta 10 amal soleh. Tamun ujang saperti kitu teh ujang teh geus kena ku godaan al-khannas, nyata setan anu aya dina diri ujang anu tugasna yuwaswisupi sudurin nas. Godaanana disebut waswas. Jadi ujang geus kena ku waswas ti al-khannas. Gitu. Nu kaduana memandang kana diri mangka kadituna ujang teh berpotensi
Jadi jalma anu ujub nyaeta ngarasa geus loba migawe amal ibadah sehingga kadituna ngarasa leuwih alus ti batur jeung ngarasa pantes menang penghargaan, menang penghormatan, menang karunia ti Gusti Allah. Padahal anu menilai pantes jeung teu pantes nama lain ujang, lain wilayah ujang, lain bagian ujang, lain tugas ujang, tapi eta mah hak Gusti Allah. Jadi ari ngaran-ngaran ibadah ka Gusti Allah mangka eta hate mandangna ka Gusti Allah, lain mandang kana ibadah, lain mandang kana diri. Jalma anu ibadah ka Allah tapi hatena mandangna kana ibadah atawa mandangna kana dirina, eta teh berpotensi kena ku syirik asgor, syirik khafi, nyaeta syirik leutik anu tersembunyi dina jero hate di sajeroning kataatan, di sajeroning ibadah. Jadi ingat-ingat kahiji ibadah tong dipandang ku hate sebagai persembahan ti ujang ka Gusti Allah. Baina ge da Gusti Allah mah teu butuheun kana persembahan rupana amal ibadah ti makhluk saperti ujang. Nu butuh ku amal ibadah mah ujang lain Allah. Nu kadua amal ibadah tong dipandang ku hate sebagai karunia ti Gusti Allah ka diri ujang wungkul. Sabab mun pandangan teh ujang saperti kitu ngan seret kadinya wungkul eta teh karek sapotong jang can sagemlengna. Mata pulikeun pandangan hate ujang kanu sagemlengna. Ari nu sagemlengna mah hakikat nama amal ibadah teh ti Gusti Allah ka Gusti Allah. Sabab nu ngayakeun amal ibadah Gusti Allah, nu ngayakeun ujang oge Gusti Allah, nu marentahkeun migawe ibadah ka ujang oge Gusti Allah. Jeung ari rusina amal ibadah teh sabagean di antarana nyaeta muji jeung ngagungkeun ka Gusti Allah. Jeung ujang kersa kana migawe eta amal ibadah dikersakeun ku irodat Gusti Allah. Jeung ujang kawasa kana migawe eta amal ibadah dikawasakeun ku kudrat Gusti Allah. Nya kitu deui parabot nu sejenna nu ngilu berperan kana terwujudna eta amal ibadah. Contohna saperti ngadenge ningali ngucap jeung sajabana eta oge sarua ku samakna ku basorna ku kalamna Gusti Allah. Jadi dina pandangan hakikat mah ujang teh eueuh. Ari eueuh teh bahasa Arabna Adam, matak manusia anu pertama di ngaranan Adam. Jadi ari manusia mah diapit kudua Adam. Tina eueuh tuluy kana aya, saenggeusna aya tuluy eueuh deui. Contoh tahun 45 ujang teh eueuh, tahun ayeuna ujang teh aya. Tuluy engke tahun 2070 ujang teh bakal eueuh deui. Heueuh. Tah ceuk ilmu hakikat mah di mana hiji wujud diapit kudua Adam nyaeta kudua eueuh, mangka eta wujud teh hakikatna mah eueuh. Gitu.
Jadi ibadah teh hakikat nama Gusti Allah muji jeung ngagungkeun ka Gusti Allah. Tamun ujang geus ebreh dina pandangan hate nepi ka dinya, hartina ujang geus bisa ngaleungit nyaeta beh dieuna ngaleungitkeun pandangan ka diri ujang sorangan, sehingga nu tajali dina rasa batin jeung pandangan hate ujang teh ngan Gusti Allah wungkul. Lamun ujang geus bisa kitu kakara ujang teh disebut jalma anu wusul ka Gusti Allah, nyaeta wusulna wusul bil ilmi, wusul secara ilmu kitu. Da sabenerna mah geus ti baheula ku Gusti Allah ge dipapatahan kitu ka manusia teh. Ngan manusana sabagian gedena nu teu ngarti. Buktina aya kalimat-kalimat anu diajarkeun ku Gusti Allah anu jadi dasar ajaran, anu jadi kalimat pokok, anu jadi tetekon, anu jadi aturan hukum, anu baku, anu teu bisa diganggu gugat ku manusia. Ta ujang si inget kana tetekon eta, kana dasar-dasarna. Contohna saperti kalimat alhamdulillah. Naon artina? Sadaya puji kagungan Allah. Gusti Allah henteu ngajarkeun hamidullah, tapi nu diajarkeun ku Gusti Allah teh alhamdulillah. Sabab ari hamidullah mah mun sacara balagoh eusina insya, hartina abdi muji ka Gusti Allah. Naon bedana? Bedana dina kalimat nu diajarkeun ku Gusti Allah mah eueuh kecap abdi, eueuh kecap saya, eueuh kecap aku, eueuh kecap aing. Heueuh. Naon artina? Artina dina muji jeung ngagungkeun Gusti Allah melalui amal ibadah nu dipigawe ku ujang, mangka ujang kudu bisa ngalingitkeun diri. Artina eta amal ibadah anu eusina pujian jeung pengagungan ka Gusti Allah teh hakikatna mah lain meunang ujang, tapi meunang Gusti Allah wungkul. Jadi dina rasa batin jeung pandangan hate mah la fa'ila illallah, teu aya perbuatan salian ti perbuatan Gusti Allah. Sakabeh manusia jeung gerakna jeung cicingna eta sadayana ciptaan Gusti Allah. Nya kitu deui sadaya alam jeung kajadianana, saperti gunung jeung meletusna, laut jeung tsunamina, bumi jeung gempana, hujan jeung banjirna, eta oge sami sadayana ciptaan Gusti Allah. Jadi maujud masa kabeh alam jeung pangeusina eta jadi bukti nyata af'alna Gusti Allah. Jadi af'alna Gusti Allah wujudi hadihil makhlukoti. Jadi dina rasa batin jeung pandangan hate mah lain ujang memuji ka Gusti Allah, tapi puji ti Gusti Allah dipake muji ka Gusti Allah ku Gusti Allah, minalohi wa alalohi wa bilahi. Itu mun ujang memuji ka Gusti Allah moal bisa ujang muji ka Gusti Allah kalawan pujian anu sampurna. Teu aya nu bisa muji ka Gusti Allah ku pujian anu sampurna kecuali Gusti Allah nyalira. Sabab mun ujang memuji
mangka ujang muji teh menurut kadar ujang salaku makhluk anu serba terbatas, anu pondok umurna, anu lemah kakuatanana, anu saeutik kanyahona. Hartina pujian ujang moal bisa mencakup kana hakikatna Gusti Allah sagemblengna 100%. Mata mun hayang sampurna leungitkeun diri, kembalikan ke Gusti Allah sehingga tajali dina rasa batin jeung pandangan teh ujang yen eta pujian teh hakikat nama ti Gusti Allah ka Gusti Allah. Tamun geus nepi kadinya kakara sampurna. Sabab ari Gusti Allah mah mujina menurut kadarna salaku pangeran anu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Mun dicontohkeun mah kieu, 1 juta pujian ti ujang jeung hiji pujian ti Gusti Allah, mana nu leuwih berbobot, mana nu leuwih alus, mana nu sampurna? Jawabanana pasti nu sampurna, anu berbobot, nu alus mah pujian ti Gusti Allah. Tak kusabab kitu supaya manjing kana kasampurnaan, maka pandanglah ku hate, rasakeun ku rasa batin hakikat tina amal ibadah nyaeta teh Gusti Allah ka Gusti Allah. Etalah makna hakikat atawa makna batin tina ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ujang ulah ngarasa boga kapasitas pikeun nanggung perkara nu datang ti Gusti Allah. Dina pandangan hakikat anu cindekna dina hate jeung rasa batin ulah mandang kana kapasitas diri, tapi pandanglah kana kapasitas Gusti Allah sebagai pangeran anu maha dina sagalana. Tah didinya kakara muncul kalimat pokok anu sejena, contohna saperti la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.